masih kene perihal kehirupan. Hirup ulah tangah teuing, bisi kacugak. Sing inget keur ngorondang barengna, silih tindih, silih puntang, nepi ka bisa hudang. Ulah rasa geus bisa nangtung, poho keur ngorondang. Ulah rasa geus tanggah, poho keur tungkulna. Hirup mah ukur waktu anu dienjemkeun, sedengkeun harta ngan amanah anu dipercayakeun. Jeung kabeh eta anu bakal dipertanggungjawabkeun. Hirup aya muterna, nasib moal pahili. Da buktina jalma jago nganilai can tangtu bisa ngalakonan, jago ngomong can tangtu bisa praktekna. Jadi intina sing daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, ngejahit kanu titeulem, mere kanu daek, nyaangkeun kanu poekeun. Sabab jalma moal bisa hirup sosoranganan, pasti aya waktuna urang butuh pitulung ti batur.